Anjeunna langsung meureuling tatap pasundan kanggo ningali kaayaan kahirupan rakyatna. Ditinggalna kerajaan Sunda teh ayeuna alam nu endah. Tinggal buana oge hoyong ninggal kumaha kahirupan sosial rakyatna satos lami ditinggal pupus Prabu Ragamoya.
Lembur kuring, tempat berkuring kadunya. Diksirna pamatok alam, nandakeun olah kamudinan. Teu ilang dina emputan, serina barudak diburuan. Aya anu susumputan, jeung aya anu orayan. Lianna ngadampang nyentang goci, nepi surutna eta wanci. Sariak layung geus manjing, ngabageakeun datangna peuting. Barudak teu oleh sik, nurutkeun guru ngajina ngadidik. Sora bancet jeung ongeret, tembang asihna indung peuting. Lembur kuring, naha masih bukti ngarang lembur. Sabab geus ilang cirina, geus nyata ilang tandana. Meureun geus teu buka tungtungna